fatali jeung janin eta orok nu aya di jero beteng ngaranna janin. Ieu lamun dirusak dibunuh, cara ngabunuhna dengan obat misalnya atau indungna disingsieunan datang ka nyana stres kaluarlah orokna atau ditenggelan indungna otomatis berontak anakna keluar pae na ieu nu nganiaya kena sanksi cek agama. Di dunia persidangan komo di negara Indonesia mah lantaran lain negara Islam teu aya hiji undang-undang mengarah karena persangsian janin tersebut, maka can selesai berarti di dunia ke diselesaikan di akhirat. Seluruh perkara-perkara anu can selesai di dunia ke di akhirat diselesaikan nana di Rabbul Jalil. Masya Allah, taksin hararade hutang piutang can selesai ke di akhirat diselesaikan nana. Nyabok ninju ngarengkas baheula keur ngora can anggeus datang ka kuar di akhirat ke diselesaikan. Urang kungsi nampiling jelema ieu asa gagah asa menang ke di akhirat anu bakal diproses adil-adilna jeung sajujur-jujur. Masya Allah, urusan salat mah jeung Gusti Allah tama babari lantaran Gusti Allah mah pangeran. Urang kurang 2 3 4 malah salat teh menta bae ka Allah Gusti, ja Gusti mah pangeran mana tanda barahan Gusti atuh. Kakurangan salat abdi ampura bae lamun Gusti lamun teu ngampura ka abdi kurang salat lah sapira 5 genep 7 aju kurang abdi ku Gusti teu diampura atuh Gusti pelit berarti embungeun Allah disebut pelit. Malaikat kasorgakeun daripada aing disebut pelit mah tuh babari jeung Allah mah babari geus kasorga-sorgakeun mah habaq. Cek malaikat teh baniza Allah tuh jamal sempit ya surga aing melga. Ui mantap. Kan ngeunaheun da jeung Allah. Tapi urusan jeung manusia mah teu bisa kitu. Gusti ampura bae abdi baheula boga hutang ka saha ka Ki Zaid. Atuh aing mah ngampura Zaidna tuh. Coba ngampura teu. Panggil Zaid. Zaid ampura bae hampura. Wah aing jadi teangan keur di dunia. Saya kepanggih na jasa telepon melbok melulu malah lakona aing nek datang ke paeh aing bayar aduh pan gua aing mah amal goreng aing kasiakeun kabeh ulah kitu bae aing mah geus kitu bae pokona masyaallah atawa amal bagus na dikecopot pan eta urang waduh rugi jasa rugi nuantak loba jelema anu muflis teteter amal bagus tadi dunia na salat na rajin puasa na rajin maca Quran na rajin dihijikeun jadi amal soleh horeng boga kazaliman jeung batur jeung Ki Zaid di sidang di akhirat dicopot kabeh amal bagus bahkan gorengna diteubleuhkeun ka nyana. Deuk kumaha deui ya neraka tah ieu mentak sigadeun mentak urang ngaji ge abeh urang nyaho mantak adu henteu ngaji embung nyaho kunaon emang lah geus nyaho mah kabet cek geuna segala haram itu haram ya haram mumpung teu nyaho aing mah pokona mah kuari eta beloon deui teh jelema
Ibadah syariat orang supaya nyaho muamalah orang muasyarah orang jeung Allah jeung makhluk hablum minallah hablum minannas. Itu dimaksud supaya di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Patali jeung janin kamari lamun aya jelema ngan aya hiji awewe nu keur hamil kemudian keluar orokna pae wajib kudu mayar guru eta kamari geus dicaritakeun abidun aw amatun mumayyizun salimun min aibi nabiin nu salamat tina cacat mun aya abid bayar ku abid. Abidna cara di Indonesia bayar ku harga abid. Abidna anu mumayyiz pintar salimun salamat min aibin mabin, maka diperkirakan abid model kos kitu hargana sekitar 100 juta. Da dampak gagah naon bae bisa nya nama. Kita nyupir bisa. Kita macul bisa. Kita ngenekan komo ngenekan mah. Bahkan awakna pakai ganjel nya nama siap bae. Hebat tuh Pak Habib. Kita gitu nungguan warung cincin jelema. Pan aya jelema kita nungguan warung hees. Teu betah urang geuleuh kos kitu teh. Ai cincungnya nama aya nu balanja sibet. Tah bahasa sibet itu bahasa Korea itu. Sibetnya nama cincung sibet tah. Nu balanja atuh nya nama ngagantung-gantungkeun kerupuk malah anu leuwih mah di dahar punya. Sibet eta ngaranna nu kos kitu teh. Geus pokona di sisi digigir dibersihan disapuan tangeunaheun jasa neuleuh. Pelayan model kos gitu. Kos tukang bas teh lamun kadeuna sibet urang ge ngeunaheun neuleuhna. Masyaallah resep. Ieu mah tukang bas kedeung-kedeung ki kotrek. Ragajina nang meulikeun urang dikikir deuk iraha majuna. Menang datang ke jam 2 nyin gagang rimbas ya jasa tukang bas. Masya Allah ngeluk bae urut-urutanana disebut tatalna baheula mah tukang bas teh disapukeun dikumpulkeun dideulung isukan datang kadinya teh geus rapih tukang bas baheula mah kos kitu nu kasaktian ku urang ngeunaheun urang nu boga imahna kuari datang 9:30 kas ngojek heula ngopi nyana sajam 10:30 digawe aju azan bae dahar nyana aju tas dahar ngarokok 3 amboh udah kira digawe nih si budak terus ngarokok gawe deh azan asar Masya Allah jadi nyana nu digawe nu boga iman nu loksun nu boga iman diteruskeun salah aya hitung-hitungan anang ge di akhirat tenang bae sih nyana nyoceng waktu nu ku urang geus dibayar waktu da sapoe dengan perhitungan mulai jam 8 eureun jam 5 aju kujana dipake api lain atung ge aya hitung-hitungan bawa urang ka sorga ku sebab eta. Ieu tuh ulah bingung-bingung ka aja nya daek mah. Ayo bae terus anunya urang kurang peti bagus ibadah urang tah aya tukang bas badal gitu dicokot ku urang. Ayo sia. Kan ngeunaheun tah. Aduh, tapi loksun mah loksun bae. Tetap saja dicokot ge. Masya Allah iya di akhir zaman mah korupsi teh geus pejabat korupsi kabeh eueuh nun teu korupsi
bahasa kos gitu aya hiji dua batu kadeuleu kabeh nu digawe di pabrik nu digawe tukang bas baheula mah sasapu tak sadeukes eureunnan bae sok aju dibeuleum ngeleput dan boga imah peuting kadinya teh betah kuliwa ku ayeuna mah pas solengkrah bahkan nyana digawe ge isukna neangan ragaji ragaji aing ka mana ragaji aku sia tuh lain dicokot atuh lain di gitu ampihan teh ta ieu di akhir zaman model kos kari masyaallah kasih betah aya sibet teuing deui maling tungtung ya Allah ya Rabbi ieu kuari dek nyaritakeun janin nu dianiayangan janina Yahudi janin Nasrani urang ambalaya janin Yahudi janin Nasrani dunia dibagi 5 benua Yahudi mah saeutik nempel di Palestina lah letik jeung saeutik baheula kanjeng Nabi dakwah di Madinah Yahudi aya terakhir sekali Yahudi keluar di Madinah ialah anu cicing di Madinah nu lumpat ka Timur Tengah di ditu nu lumpat ka Mesir lumpat ka gitu naon ngaranna Irak Turki aya nu ka Eropa aya nu ka Amerika Yahudi nah didinya nyana nungtut hayang boga nagara teu boga nagaranya nama hari nungtut hayang boga nagara maksa sababaraha kali baheula mah termasuk jajahan Turki teu memberikan duk dibere sabaraha dolar bae ge real teu daekeun setelah kitu kabelah dieuna maka direferensinya nanti teh cicing didinya akhirnya ngaku datang ka kuari leutik tapi nyana bisa gagah jeung kuat persekokolan jeung persekutuan jeung Amerika terus bae nagarana leutik tapi dunia kabeh geus dikuasai ku Yahudi urang kuari ge emang teu dikuasai ku Yahudi atuh Yahudi nu boga duit sadunya pang luar biasana George Soros Yahudi anu urang bangga asup ka Indonesia waktu memeh reformasi teh kudaon jadi bangga nyana teh bangun mere ka urang mere gitu pinjaman horenganan de per detik ieu urang moal sikeneh terus bae ieu urang Malaysia kabeh ASEAN nah eta teh kabeh main terus kuari ngabangun aya misi Yahudinisasi Kristenisasi terus bae waduh bakal maruncul gereja-gereja ke di urang nu ngabangun masjid mah aya nu teu anggeus lantaran nu sugihna kurang peduli nu susah geus teu mikiran masjid teu anggeus ngabengkeng tanahna dipermasalahkeun nyana mau ngabangunan terus bae bakal maruncul terus lain lalagaan bakal ngeplak ka ditu sumarekon eta teh di jerona bakal pikumahaeun ikeur carita Yahudi Nasrani ambalaya malah pamimpin Jakarta guys Yahudi deuk kuat namun kejadian ke dilantik berarti kiai di bawah telunjuk Yahudi Ustadz Jakarta deuk kumaha Ahok CS ya mantap ge Masya Allah orang kamari memperjuangkan teh lain ku bagus-bagus amat Prabowo teh lain sarua bae bakal ngalaksanakeun nama demokrasi cuman lamun menang Ahok nyana berarti ninggalkeun gubernur nu jadi menang gitu Jokowi Ahok kan wakil
memperjuangkan eta doang supaya Ahok ulah jadi gubernur keun bae Jokowi jadi gubernur lain gitu pan Pak Haji nyolok Jokowi jadi bere duit 50.000 ya Allah anu bere 100.000 aya nukup tiung dan lain-lain sebagainya ya masalah baik bayangan terjadilah kuari seperti kieu koski kuari Jakarta dipimpin ku Yahudi tidak menutup kemungkinan ke kadieu ka Tangerang bupatina Yahudi terus ka Serang Rengkas terus dari itu aja keluarga ada karuana mantap persiapkan calon-calon tuh ulah datang ke Yahudi nu naik koskilah kejadian judi laluhur geus teu bareres teu bisa diatur DPR teh deuk nyeun DPR tandingan engke mah meureun aya presiden tandingan atuh nagara belah dua bae ku sia ieu geus kos kitu urang neuleuh para penggede urang seperti kitu urang mah sapira urang rakyat lah neuleukeun nyana dangan kesal doang kesel lamun baheula cak Gus Dur DPR TTK ku ari mah diturunkeun PAUD Masyaallah karim urang hirup di zaman akhir mantak salametkeun diri urang ulah kababawa sakaba-kaba sing hade iman keyakinan di akhir masa sagilekna cek Kangjeng Nabi isuk-isuk iman kene sore iman coplok sore iman isuk-isuk iman bakal coplok beuh pohara sahabat kenanya kok pohara amat lantaran fitnah nangis lain di luar ararasup ka imah sahabat gegide arasup ka imah kumaha maksud fitnah teh arasup ka imah ku ari kaharti ku urang informasi Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Arab, arasup ka imah urang. Urang lamun ningali televisi ti isuk data ga isuk deui, poho dahar, poho ngising-ngising aja. Bila perlu ngising di hareupeun TV. Ngising hees di hareupeun TV dahar bageus bogoh. Komo kuari internet loba jasa kuari nu ngagu berguru di internet. Berguru geus puguh politik, berguru ekonomi, berguru ngaji kuari mah di internet. Aya nu ngaji istiqomah wae di internet masih kedeh di maaflah syariat mah artina fikih geus berguru tauhid. Tauhid berguruna di televisi atau di internet. Kabelah dituna Torikoh teh ngaguruna di internet. Masya Allah. Jadinya na boga guru Syekh Google. Ya Allah. Mau arah di akhir zaman. Akibat dadu teh jauh arah. Totorekatan. Masya Allah. Aya nu hahakekatan. Gusti Allah. Lantak sih ada. Kaliru ya di akhir zaman mana dukun mana kiai akur bae ja dukun kos kiai kos dukun akur bae lantaran loba nulalagan tadina nulain polisi pupolisian nulain abrian ai baheula pan baju polisi baju abri itu bisa dijual sembarangan kuari mah baju abri atuh diembrakeun nulain abri atuh make pakaian abri akibatna bisa disalahgunakeun nulain polisi meunang make polisi akibatna disalahgunakeun bongan dijual ji akhirna jelema keur naik motor nya nyetop motor teh bana suratnya cokot gojara dar sugan teh mah orang polisi gadungan lain ini dua pada takos gitunya disalahgunakan. Taruh lagi kiai mah disalahgunakan, masalah malah nangkepnya malah yang nangkep udah ngeriung mah saya aja nah kiainya. Iya nggak apa-apa dah. Jadi kan orang babacana badudak badiduwe kajen guys. Horenganan, waduh bandar koprok, masya Allah, ngaku jadi kiai. Oh masalah guys apa? Ya rugi dah kan sakit gitu dah dong paling berkat doang sama
tapi pan lamun geus ngaku polisi nangkep di jalan dibawa tepugu ke mana na abri dan lain sebagainya. Ieu kasus-kasus kitu pan pohara. Ieu laku ari mah geus pohara salametkeun diri urang ngaji nu bagus, perbaiki salat. Urang teh kaler kidul ngetan ngolon nungguan ajal. Ajal datang teu keur kagook, teu keur kumaha. Atuh geus bae cabut bae balik keur kagok jasa urang ieu bisnis ieu tinggal 2 poe deui transaksi balik cek malaikat Israil itu alah geus ya balik aya nu deuk kawin 2 poe deui deuk jandung balik atuh saminggu bae bete bisa cek malaikat Israil saminggu geus balik kagok karena keur kagok. Ya Allah, tan mantak puas urang maut geus ngalaksanakeun perintah Allah, salat rapi, puasa rapi, zakat rapi, haji geus tur rapi. Geus perintah Allah sakitu ketika urang dicabut nyawa teh geus puas. Atuh mangga bae Gusti jang geus urusan narima jeung teu nama atuh teh urusan Gusti. Abdi mangan geus ngalaksanakeun parentah Gusti bae. Ngan nya atuh datang ka ditu teu ditarima mah. Asa kamalinaan amat Gusti. Ngomong gitu nya ka pangeran. Da geus atuh ke situ geus ditarima bae. Tapi cenah sia teu khusu walatu urusan khusu ngaranna ge. Hese Gusti teh mah. Nu penting mah tarang harideung teh deuleutah. Jahe nya sia ieu sujud teh dibadug-badugkeun campur-campur. Aduh, ya Allah, ya Karim. Jalinal Yahudi awin Nasrani gilaka muslimin. Cek sakalokos janin muslim dina pada bayar gurroh. Aya wewe ngaranna Agustina. Waduh, Agustina mah teh mah frekuensi Agustina. Orenganan manehna agamana Yahudi atawa Kristen. Sarua Yahudi jeung Kristen teh kos kitu keneh. Artina gerakanana mah akur beda seetik. Kadang-kadang okos nu bersetru dina agama beda kitab. Yahudi mah Taurat, Nasrani mah Injil. Tapi muharrab kabeh ge tahrif geus teu balener. Mun nya ge Yahudi nyekelan Taurat pan dina kitab Taurat teh titah ngimankeun ka Allah. Percaya ka Allah aya syariat jeung dituduhkeun dina kitab Taurat bakal aya nabi dan selanjutnya. Itu keneh dina Injil. Mun nya ge nyekelan Injil nu asli dijelaskeun ya'ti min ba'dismuhu Ahmad bakal datang engke Nabi Ahmad. Geuning henteu berarti tahrif. Dia loba kuari nu nyarekelan kitab Injil nu maca Injil asli haju arasub Islam lain lalaga. Kuari teh di satu sisi mah Amerika keur nyerangan negara-negara Islam, di sisi lain mah di nagarana loba nu arasub Islam. Ieu keanehan teh sok tara rimbul bae masyaallah Karim di Inggris teh kapan sekutu Amerika. Di satu sisi mah manehanana teh keur kitu meakeun kekuatan Islam negara teh digempuran. Di sisi lain di negarana ribuan warasub Islam. Eta teh urang teh rahasia Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah Karim. Timiti Lady Di dibunuh karena asup Islam. Kabelah dieuna tuh baheula kitu Muhammad Ali suntik Parkinson lantaran nyana istimewa jasa bahkan siap dek jadi presiden. Jahat orang Amerika dipayahan teu ngan kos robot suntik tuh kabelah dieuna terus kitu Michael Jackson tat bunuh
karena itu dia Amerika jahat asal geus dulu asup Islam jeung bakal ngembangkeun Islam dibunuh bae teu saha komo eta deui di nagarana atuh di luar negara ge dibunuh bae masyaallah kan kekuatan Islam terletak pada mujahid fisabilillah di mana aya gerakan perang mujahidin fisabilillah aya bae hese urang nyaritakeunana jalan mana boro-boro di negara tetangga di Irak mujahidin aya di Iran mujahidin aya di Mesir mujahidin aya Suriah mujahidin aya Amerika kan intelna luar biasa kok ieu mujahid aya bae jeung teu beak-beak bahkan dituna Taliban terus-terusan di gempuran muncul jeung kuat lain lalagaan Masya Allah Afghanistan terus dibekot muncul terus mujahid boro di negara itu poso terjadi mujahidin aya di poso aneh datang ke kuari ada bingung luar biasa jeung hese di peranganana hiji berarti kudu di perangan ke umat Islam nyeun lah nyana ngadidik ISIS be aku ISIS mah tuh kuari geus puluhan mujahid nu hebat teh maot kuari geus ngerembet geus puguh kitu di Irak geus puguh naik ke Suriah terus ka Yaman be aku ISIS di Indonesia ge ISIS teh aya iyalah tayika istimewaan jeung kehebatan Amerika teh seperti kitu di Indonesia bagi ISIS teh geus aya. Deuk wae coba. Ayo. Maksudnya ISIS nu mana ieu Kiai? ISIS nu aya di Indonesia mah istri santri. ISIS beneran aya. Tah itu Amerika basal geus jebarkeun bae kos kitu. Eta keur carita urang sangat khawatir tapi atuh aya nu bogana ieu Gusti Allah nyanggakeun we sadaya-daya ka Gusti Allah ngan tetep ai besi mah asah besi kuari nu boga besi asah nu boga gitu naon ngaranna cimande asah ulah kakerpekan teu puguh pake perang coba kuari anu boga bangsa gitu naon ngaranna kalong wewe permainan kalong wewe aya eta asa ya cimacan bangsa nu karitas besi ge curuntul tapi di Indonesia sih atuh bang geus pohara maksudna sanajan bupatina ge geus tenang-tenang bae nya mah kumaha tenang mun perang teh di ayo diteruskeun bae rakyat kena terus bae pararel susu kuloba-lobana di urang loba geus mimiti ayeuna Cikupa perang siap perang beak Cikupa bojong beak Blaraja jadi Tangerang bae kan di luar negeri bapak saya etik jelema saeutik di Arab bae ge urang neuli jelema sakitu-sakitu bae di Arab sakitu-sakitu bae teh urang ai ka Arab teh tapi kan di Indonesia mah Masya Allah satahun bae urang teu nyaba ka Cikupa waduh budak amalitik nyaho tuyul nyaho budak jelema ih loba jasa takos gitulah Yahudi da ieu keur carita wal janinul Yahudi wa yawenganan Agustina dianiaya ternyata warenganan Yahudi atawa Nasrani Kristen taeta teh kumaha mun aya jelema menganiaya awewe beragama Yahudi atawa Nasrani efek tidak penganiayaan janin keluar gila kaum muslimin sarua kos jelema muslim baik dina pada wajib bayar gurro wadi lecek sagal mahwa hadarun eta mah tersia-sia teu kudu kena sangsina naon ja eta mah memang agamana ge di luar muslim ieu